sakumaha nu parantos kasaksen akad nikah parantos rengse dilaksanakeun ieu dua insan buktosna cep imat sinareng Neng Siti parantos resmi ngajatuk rami syah janten suami istri hidup duaan di antara anu aya dina ieu riungan yakin jadi jalma anu paling diogona hakikiah ku Allah mungguh dohir keur diogo anjeun ku ibu rama anjeun keur diogo anjeun ku dulur-dulur anjeun dibubungah ku balad sukrining ati sinelir jadi endah ngamalati kusadaya nu hadir euyeup ku doa euyeup ku pangbagean tapi perlu ku hidup dikanyahokeun jang iman jeung Neng Siti ieu situasi nu keur disanghareupan ku anjeun teh moal leupas tina jasa indung bapa hidup malah mun rek diukur ku banda nu aya mustahil kabayar jasa-jasa aranjeunna ciri jalma anu iman tandaning budak anu soleh geus hiji kakuduan anjeun nganuhunkeun kanu jadi sepuh-sepuh anjeun prak anjeun geura nyaluuh kana pangkonan anak ka ibu sewang-sewangan mangga Neng Siti ka mamah rak hidup duaan geura nyaluuh kanu jadi indung sabab eueuh jalma bijil tina cungap kalapa indung nu jadi harta pang gede-gede napikeun anjeun nu ngayudakeun anjeun di harengan ku indung bapa pental doa jeung pangampuran abdi indung anjeun mamah hapunten abdi dina sanes kanten kalepatan rumaos abdi rumaos abdi sering ngarahutan karena manah mamah abdi nu nyampekeun salilahin ka mamah abdi nu sok mineng ngahesekeun ka mamah padahal mamah nu teu eureun ngapi ngajang jaring abdi ti aalin mamah nu ngurus nu ngawurukan abdi dikawit abdi lahir nepikeun ka kiwari mamah nu teu laas ku kanyaah sangkan hirup abdi aya dina kabagjaan hapunten abdi hapunten mugi jasa mamah diwales ku Allah janten kamuliaan kanggo mamah fid dunya wal akhirah abdi rumaos mah abdi rumaos acan tiasa mulang tarima malih pamohalan jasa-jasa mamah tiasa kawales ku abdi wungkul ka Allah abdi nyanggahkeun kanggo pangwales ka mamah nu pangsae-saena ya Allah bangkit ayeuna abdi nyaluuh dina pangkonan mamah abdi sumujud dina pangkonan mamah teu aya deui anu disejak ku abdi iwaruntuyan doa sinareng pangampura mamah mugi abdi biasa ngaleumpanan dina nggoning laki rahmi bidoa ti mamah mah doakeun abdi doakeun abdi doakeun abdi anaking
ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Karidoan Allah gumantung kana karidoan indung bapa, sabalikna bebendu Allah oge gumantung kana benduna ibu sinaran bapa. Mamah janji ka hidup, mamah moal jadi panghalang bikin hidup ngalap karidoan mantenna. Mamah yakin geus ngahampura ka anjeun celik putih celak herang. Mamah moal eureun ngadodoakeun anjeun, malah anjeun buat teu apa iraha mamah ngarekeskeun doa pikeun kabagjaan anjeun dunia jeung akhirat. Anjeun tong hariwang mamah sajatining indung nu moal eureun ngadoakeun ka anjeun. Mangga salajengna Imat jeung Siti munyungan kanu janten Rama. Siti jeung Imat bek rarasakeun ku hidup duaan geter kanyaah nu jadi bapa anjeun duaan. Rasakeun geterna bapa nu teu eureun bebela ka hidup duaan. Tepikeun ku anjeun bapa teh hormateun abdi nu teu liren ngabayuan jeung ngadangdanan abdi. Bapa nu teu lehnya atur bela, bapa nu hese capek sangkan abdi jadi jami sukses. Bapa nu tara aral ku kapanasan nalika kasab ikhtiar. Bapa nu tara pegat pangharepan nalika kahujanan. Pak, abdi rumaos, abdi rumaos. Salami ieu abdi anu meres tanaga sinaran emutan bapa. Tapi bapa teu pernah ngeluh, bapa teu pernah rasukan. Abdi nu maos sadila ieu nu teu eureun nyusahkeun bapa. Pikiran, tanaga, sareng sanes kanten nu dikorbankeun ku bapa. Abdi teu biasa ngapalesna. Hapunten abdi Pak, hapunten. Doakeun abdi, doakeun ku bapa. Anaking bebelahan jiwa bapa. Bapa ridho salila ieu dug hulumpet nyawa nyarpakeun pikeun hirup anjeun. Sabab geus jadi tanggung jawab bapa. Narekahan sangkan hirup anjeun bagja sabagja bagjana. Najan teu dipenta, bapa pasti ngahampura jeung ngadoakeun. Kiwari hidup geus papada boga tanggung jawab. Lakonan sing ikhlas, sing gede syukur, sing kuat sabar. Ulah salah nunda tawakal. Ulah lesot anjeun muntang ka Allah di mana wae, iraha wae jeung dina kaayaan kumaha wae. Ayeuna anjeun lain hungkul jadi milik bapa. Anjeun geus jadi milik dipapada diri anjeun nggoni ngalaki rapi. Caroge anjeun, bojo anjeun yakin kudu silih kuatan, malah aya tambahna. Nu kudu ku anjeun dihormat didama-dama. Salianti bapa jeung indung anjeun pituin, aya ibu Rama mertua anjeun. Mangga ka ibu Rama mertua hidup. Anaking mamah bapa bagja liwat saking hidup nu baris ngaping ngajaring rumawat jeung nyaah ka anak mama, ka anak bapa. Hidup sing tetep pancep, ulah hariwang, ulah salempang. Karidoan jeung doa mama, doa apa,
marengan lengkah hidup nggoni ngambah sagara rumah tangga mugi hidup duaan sing sapapait sama manis babarengan silih tuyun sarendeg saigel sabobot sapihanean bral anaking kanyaah kadeudeuk mamah jeung apa kahidup lain pupulasan hidup sing pinanggih jeung kabagjaan dodoja cocoba rumah tangga ilahar ayana omat sing paheuyeuh-heuyeuh leungeun sing pageuh anjeun duaan dina silih pikanyaah apa jeung mamah yakin hidup baris mampu yang hareupanana Rabbana ighfir lana dzunubana liwali walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara Rabbana ighfir lana dzunubana liwali walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara teu aya basa tilu jadi anak kalau jadi sepuh iwan bahasa doa lupa halus-halusna jang sepuh anjeun duaan cimata ti dua sepuh anjeun sing jadi keclak cimata anu mahal jang ngahontal karidhoan Allah subhanahu wa ta'ala hadanallahu wa iyyakum ajma'in billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.